Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahallan nikaha wa harramas sifaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'atillahi mujahidin. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan, bayyinan nafi'an li waliman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Wa qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, irfa mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazim kata sa'adu. Ba'da salam para alim, ulama anal kiram, para kiai, para ajengan, para ustadz, para sepuh tokoh agama, miwah tokoh masyarakat. Wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfur pun wa ajengan dayat abdi nyeblak margi nuju alit pun bapak sering dicanakan dia. Wa ajengan dayat sakali sadayana. Kersana al-mukarram apa ajengan momot oge teh hilap kersana mang ajengan amas ieu sasarengan di Poledang senior abdi kersana pun alo rupina ceng oman oge pangersana ti Sukaregang Mang Aceng kali reng-rengan sadayana anu kusim kuring dipihormat kalian mugia aranjeunna dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Oge teh hilap sahibul bait sahibul maksad pun adi kersana Kang Taufik di dieu mah Kang Sopinya Yopi. Oge dua hamba Allah, dua umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encep santri di kaleresan ieu teh. Sanes nu sanes deh. Oge si Neng matak neme teu kudu ngaji tinggal ngamalkeun meunang ngaji. Nengna aya Neng panganten aya. Titip panganten ulah waka asup ka kamar. Mun maksa asup ka kamar didoakeun ranjangna si runtuh. Ngunah ai panganten reketan aya abdi gegerewekan. Ngan titip ka Neng ping-ping cak-cak ping-ping toke papang hulu momotoran. Cep geura pecak peuting ieu bisi kaburu kotoran. Anu insyaallah siang tadi parantosnya ngalaksanakeun ijab qabulna. Mudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana ngalangkungan ieu pangaosan anjeunna sing tiasa ngawangun rumah tangga sapertos rumah tangga nu digambarkeun ku Nabiullah Adam alaihissalam kali Siti Hawa. Rumah tangga nu digambarkeun ku Nabiullah Yusuf alaihissalam kali Siti Julaiha. Rumah tangga nu digambarkeun ku Nabiullah Ibrahim alaihissalam kali Siti Hajar.
Rumah tangga nu digambarkeun ku junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kali nu janten bojo-bojona sareundeg, saigel, sabobot, sapihanean antawis caroge sareng bojo dina raraga ngahontar ridho Allah subhanahu sehingga rumah tanggana diberkahan ku Allah, dihijikeun ku Allah, ku kasayan ti Allah. Sanes ukur dunya bager mudah-mudahan sing parat tembus dugikeun ka jaga di akhirat. Jodoh dunya akhirat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Wengi ieu rupina hadirin panginten ngayakeun pangaosan teu aya kajabi sok sanaos santri mudah-mudahan manfaatna panginten nu kahiji kanggo panganten baru kaduana manfaatna mudah-mudahan kanggo panganten nu geus barari jeung lalayu bedanya nu geus bari mah kicetna gitu. Kaduana rupina nu janten ramana ngayakeun ieu pangaosan margi karaos ku anjeunna. Karaos ku anjeunna oge karaos ku urang sadayana yen ternyata ibadah goer mahdoh nu paling abot nyaeta ngabangun rumah tangga. Matak saking abotna rumah tangga mah dugikeun ka ayeuna pemerintah teu acan sanggup ngadirikeun perguruan tinggi rumah tangga. Aya sakolana kitu. Teu aya ieu. Matak moal aya jalmi nu ngarasa geus pinter rumah tangga, sasaha bae pasti bahasana diajar. Hese rumah tangga mah, abot rumah tangga mah. Saking ku abot dugikeun ka Kangjeng Rasul nyaur dina hadis an nikahu parhun qasir wa hazanun tawil. Ari nu namina rumah tangga teh saur Kangjeng Rasul sakedik bungahna lolobana mah prihatin. Leres teu? Si Ucu ni unggek-unggekan. Ingat-ingat deui baheula sono bogoh papukat jeung caroge sabaraha minggu harita. 2 minggu tidinya mah telat moal eureun. Jeung teu aya eureun. Allah rumah tangga. Matak rumah tangga saur sepuh urang mah ibu rumah tangga teh ibarat sari gunung. Kuninga gunung teh. Kumaha gunung pikatebihan? Indah, hijau, sejuk, menarik pikabitaeun. Kantenan ditinggal ku urang jam 2 siang nuju ereng-erengan. Panas, hoyong lumpat ka gunung neangan tangkal kai nu badag, nyarane dina hanapeun tangkal kai tiis ceuli heran panon. Kitu bayangan rumah tangga. Kan abdi mah ti leuletik teh rada jauh we jeung kolot. Nyai jauh jeung kolot kapan? Nyeuseuk ku sorangan, nyangu ku sorangan, sagala rupi ku sorangan. Dugikeun ka SMA jauh deui jeung kolot, dugikeun ka kuliah jauh deui jeung kolot teras we. Saking ku geus capek hirup sagala ku sorangan, pang-pangna mah nyeuseuk. Alo nepikeun ka hete ngabayang Gusti abdi hayang geura rumah tangga. Jigana geus rumah tangga mah merdeka. Moal wawuh-wawuh deui jeung nyeuseuk. Bayangan teh kitu. Naipruk teh rumah tangga jauh tina sangkaan. Seuseheun jadi namahan. Kejelik pamajikan ngalahirkeun namahan jeung popok budak. Jadi kieu rumah tangga teh cenah. Sari gunung. Bager. Pikatebihan indah, hijau, sejuk, menarik pikabitaeun. Tapi mangga urang sorang gunung. Aya naon perjalananna tebih leres teh. Lain ukur tebih aya nanjak. Lain ukur nanjak aya mudun. Lain ukur mudun dugi teh ka gunung loba bahaya. Aya maung, aya cungkrang, aya orai jeung sajabana. Percis rumah tangga teh model kitu. Urang eueuh misalah mitoha ngagaur jadi maung. Masalah jeung mitoha. Nepikeun katara hayang nyebut mitoha teh, mitogad kitu. Mitoha mah ibu bager ku bageurna ge masalah. Nah, kapan bager? Justru rarumasa ku bager. Matak cep bager hidup engke bakal anu disebutkeun cek kolotna milah-milah rasa. Saminggu di si Eneng. Si Eneng betaheun da di ramana atuh. Dahareun loba keneh dulur kumpul. Si Encep nangis elekes saking kikituan we. Hayu ka ditu.
Nah, isin ku mama jeung ku apa. Nah, rarumaos ku bageurna. Ieu teh nu bager. Lenyeng ka ditu. Di ditu betaheun. Si Aana, si Neng geus elek sekeng we kikituan. Ka ditu deui wah. Nah, isin ku mama jeung ku apa. Nah, rarumaos ku bageurna. Ieu teh ngitung nu bager, Pak. Matak teh pulang anting we jiga istrikaan. Dekok teh jalan dirinya teh. Saminggu sakali kuduaan ditincakan we ka bosen. Jiga istrikaan cek bahasa kolotna milah-milah rasa. Derengemut. Lamun kieu mah berarti hoyong jongjon mah hoyong tenang. Tera rumah sama kudu milarian tempat. Dek namahan. Milarian tempat nyieun imah sorangan. Di mana da can boga. Akhirna ngemut kana ngontrak. Namihan deui di dieu teh. Deng deui. Turun. Urang eueuh masalah, mitoha eueuh masalah, popotongan nga-WA ngalewar jadi orai. Tuh nu rumah sama seuri. SMS siapa? Masalah. Mitoha eueuh masalah, abdi mah da teu gaduh popotongan. Aya pihak katilu nu teresep kana rumah tangga urang, blos asup kana rumah tangga urang. Masalah. Urang teh aya masalah, sepuh teh aya masalah, popotongan teh gaduh pihak katilu teh usaha nuju raos-raos jes diiseun diuji ku ekonomi. Alah rumah tangga Gusti. Bahkan kadang-kadang dina rumah tangga mah mitoha masalah pihak katilu asup ekonomi ngajejeh ku kabeh eta mah komplit komplikasi datang dina rumah tangga. Mata Kangjeng Rasul setiap aya sahabat bade nikah pasti anjeunna sumping ngadeheus. Tah ieu meureun pangajian teh tidinya dalilna teh. Dalilna teh tidinya. Ngan bedana ya ajengan nu ayeuna dionang. Geus dionang diteleponan. Geus diteleponan waktuna dijemput. Geus dijemput kudu nyunggek dicalikeun. Geus dicalikeun dor disuguhan. Beres disuguhan pi orang ngaos, didangukeun, beres ngaos teh mulih jajapkeun teh da teu cukup dikeupelan. Asa kungeunah ajengan ayeuna nya. Rasul mah heureui eta mah. Heureui eta mah kacaletot. Kangjeng Rasul mah sanes kitu hideng disumpingan, setiap aya sahabat pada nikah pasti disumpingan. Mata khutbah nikah sanajan teu lebet kana rukun pasti kena aya. Sabab Rasul selalu memberikan khutbah ke setiap jalmi sahabat nu bade nikah, di antaranya ketika sahabat Abi Dzar radhiyallahu an bade nikah. Kangjeng Rasul sumping ngadeheus saur Kangjeng Rasul ya Abadzarin jadi di sapinata fa inna nikah bahrun amiyaq qad garaka katsirum minan nas faj'al sapinata kabit taqwa. Hei sahabat Abi Dzar hidup bade nikah. Hidup pada ngabangun rumah tangga. Ingat ngabangun rumah tangga. Itu bagaikan engkau akan mengarungi sebuah lautan. Kabayang lautan ibu? Yang bukan hanya luas tetapi dalam. Yang bukan hanya dalam ada ombak. Yang bukan hanya ombak ada badai. Yang bukan hanya badai kadang-kadang tsunami datang menerpa dalam sebuah rumah tangga. Qad goroko katsirum minan nas. Saur mangga aloman setiap ayat qad lebet kana fil madi teh tahqiq. Sungguh tidak sedikit artinya begitu banyak orang yang akhirnya tidak sanggup membangun rumah tangga. Rentak di tengah jalan. Dina awetna rajet. Oleh karena itu maka Rasul berwasiat faj'al sapinata kabit taqwa. Oleh karena itu jadikanlah takwa sebagai perahu untuk membangun rumah tangga. Matak bager titip ada teh hariwang ieu mah santri. Geus rumah tangga mah cekolot kudu beda can rumah tangga. Naon hal anu kirang saya nu sok dipigawe sateu acan rumah tangga wayahna geus rumah tangga mah eureunan. Sok naonnya isok meh rumah tangga. Anu kirang manfaat komo teu aya manfaatna. Museuh. Museuh teh cek akang da teu resep meureunnya gitu. Cek nu resep manfaat Kang. Aduh.
Kang, anu resep nguseup telin di urang wae Kang. Sa Indonesia. Bahkan aya di Sumatera mah sarua juga di urang resep kana nguseup. Ngan di Sumatera teh nguseup teh beda jeung di urang. Ai di urang mah nguseup teh di balong. Leres teh. Ai di Sumatera mah nguseup teh di leuwi. Jeung beda di urang, ai di urang mah beurang, ai di Sumatera mah peuting. Nguseup teh. Jeung aya palakia di Sumatera mah. Jadi lamun rek nguseup teh sok ngadaguan pamajikan peureum. Dicarek lain diantep lain ibu. Ngadaguan pamajikan peureum. Geus pamajikan peureum dia teang ka kamar. Lamun pamajikan teh ngihareupna teh ka belah wetan, tang nguseup teh kudu ka belah wetan. Iya, hasilna teh hebat. Peuting isuk nguseup deui daguan deui pamajikan peureum. Geus peureum tang pakulon, ngusupna teh neangan leuwih di belah kulon. Hasilna teh alus, da palakiah meureun kayakinan. Peuting katilu sarua. Diinti pula pamajikan peureum. Pas geus peureum diteang ka kamar. Adi tinggali teh nangkarak. Bingung manehna kudu ka mana aing nguseup. Saking ku bingung mah ecageun jejer dereng nguseup di dinya. Rek nurutan orang Sumatera. Da nya cek nu resep eta teh liurnya ningali nu nguseup. Barek teh lieur kumaha? Mareuli lauk, geus meuli lauk terus diancomkeun, terus diaruseup kararung we. Poho waktu teh aduh Gusti. Matak aya paripaos tukang nguseup mah leuwih gelo tibatan nu gelo da aya benerna teh teh. Sok nu gelo malam hujan da sok ngiuhan da tukang nguseup matara. Kagok ya. Aduh Gusti aduh aku. Eta tendangan kabunga. Di nararaga naon? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna teman-teman parantos nyipkakeun kami Allah al insana ka manusia fi kabad dina kariweuh kabingung kasusah. Eueuh bunga eueuh. Allah nyiptakeun urang teh dina kabingung kasusah kariweuh. Teangan ayat sugan Allah nyiptakeun urang teh dina kabungah eueuh dina kabingung. Terus di mana itu ai kabungah lahirna? Justru kabungah teh lahirna teh tina kabingung, tina kariweuh, tina kasusah anu cocok jeung hate. Nguseup ceuk urang mah lieur ningalina. Hati-hati cek tukang nguseup mah eta teh kusab cocok jeung hate kabungah nu teu aya papadana. Abdi rejakan tukang nguseup lamun saminggu teu nguseup teh nyarkal tarang stres euy aing teu nguseup teh gitu. Ayo urang nguseup urang nguseup. Ceuk urang nu teresep kalieur ningali kukumul geus kaung gitu. Ceuk urang. Justru ceuk manehna mah sabab eta kakesel teh cocok jeung hate jadi kabungah. Jadi kabungah lahir tina kariweuh, tina kabingung, tina kasusah anu cocok jeung hate. Nah, dalil nguseup bejakeun. Tah rumah tangga ge kitu bageul. Ti mana atuh kabungah rumah tangga teh? Justru tina kariweuh ngurus rumah tangga, tapi eta kariweuh cocok jeung hate, tidinya kalahiran kabungah rumah tangga teh. Daun senang atuh rumah tangga. Ngurus pamajikan. Ngurus anak, marukan senang dari weuh teh aduh Gusti Allahu Akbar. Nepikeun ka urang hilap segala rupi itu ieu teh kapan? Ngurus anak jeung pamajikan. Pamajikan anu tadi nama istri teh kapan ukur ngabantu sepuhna. Kapan geus boga salaki mah nyusul itu ieu. Nah kabungah teh da kariweuh kabeh ge. Ngan kumaha carana sangkan eta kasusah kabungah kariweuh teh jadi kabahagiaan. Tah ieu nu hese teh rumah tangga teh. Abot rumah tangga teh. Kumargi abot hadirin, maka Kangjeng Rasul setiap anu bade nikah pasti sumping, mekelan. Diurang wujud tina nu dipidamel ku Rasul. Teh sok model kieu, setiap aya nu nikah wengina sok aya pangaosan dibekelan. Naon margina sabab kedik rumah tangga anu rentak dina awetna rajet bager lain faktor ekonomi.
Laras teh ceu. Cuma itu boga duit asa pangsagala-galana we. Malah jadi kasalaki rungsing. Gado ngawat 7 umpak. Duit teu boga kasalaki jadi doraka. Padahal rumah tangga seueur rentak dina awetna raja sanes faktor ekonomi. Tingali artis duitna malah loba. Laras teh si Ayu Ting Ting jebleh pagawean teh. Padahal duitna loba. Lain faktor rupa, da rupana mah karasep jeung gareulis, ngaranna ge artis. Lain faktor kedudukan, da kedudukan jelema terkenal, ngaranna ge public figure, tapi na rumah tanggana rentak dina awetna rajet, sabab aya faktor nu kahiji, nu kahiji kaepiat, ilmu. Teu terang ilmu rumah tangga. Abot rumah tangga. Gusti, Allahu Akbar. Lamun teu ingat ka budak mah, teu ingat ka ieu mah, Gusti soreng teh kieu rumah tangga teh gini. Abot rumah tangga. Bade teu abot kumaha teh acana naon cep tadi bade ijab kabul Rasul tos wasiat. Ittaqullah fin nisa, fin nisa, fin nisa 3 kali. Hei cep, anjeun rek ijab kabul. Titip kudu sieun anjeun ku Allah ngait jeung bojo, bojo, bojo 3 kali. Ai urang masuk dibalik sieun teh ku mitoha nya. Ku Allah. Sabab urang masuk ka duraos bojo teh dicanak di mitoha. Matak sieuna ge ku mitoha, rek nyarekan ka pamajikan mitoha kieu deui bongoh molotot deui. Terus nikah teh can ieu. Ayeuna mah sieun teh ku mitohanya. Ku Allah. Naon margina fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sabab anjeun geus nyanak eta bojo teh amanat anu dicanak ku anjeun ti Gusti Allah. Sanes ti inung bapana ti Allah. Kumargi bojo ma amanat nu dicanak ku urang ti Allah, maka Rasul nyaho dina hadis ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Demi Allah Rasul sumpah, di mana-mana aya hiji pameget caroge sahawe eta pameget sanajan geus hebat salat puasa zakat haji jeung sajabana ilmuna sagudang dan lain sebagainya, tetap belum mendapatkan jaminan kemuliaan di hadapan Allah sebelum suami itu memuliakan dan menyayangi istrinya. Tuh, dengekeun cenah akang tah. Si Ojo saruri langsung tuh. Si akang marolotot tinggal itu. Wa ma'ahanahunna ilalaim. Jeung teh aya hiji pameget nu panghina-hinana, jeung bakal dihinakeun ku Allah. Dunya mun teu tobat dugikeun ka jaga di akhirat kecuali hiji suami nu sok nganyeri, ngahinakeun jeung nganggap pembantu ka bojona. Dengekeun tuh ulu. Ieu aing ngaji aya ibu-ibu teh sok bingung. Didedetkeun ngagorowok, diangkatnya gerewek. Tah ieu hebatna bojo teh. Jadi bojo mah kumargi amanat nu dicanak ku urang ti Allah, nalika abdi bapak-bapak ngamulyakeun mika nyaah mika deudeuh ka bojo, Allah nu bakal langsung ngamulyakeun ka urang. Sawangsulna ketika ada seorang suami siapapun dia coba-coba menyakiti atau membohongi istrinya, sekalipun istrinya tidak tahu dibohongi, hati-hati Allah nu bakal langsung ngajuralitkeunana. Matak eta hadis seueur buktos dina kahirupan. Abdi gaduh rerencangan orang Cigonewah moal disebatkeun nami-nami. Ngora keneh ieu usahana. Salengkah teh jiga marmot we duit. Sanes seure kaget abdi ge. Sasarengan jeung abdi ka haji. Haji cenah teh sabaraha kali ka haji? 8 kali cek kitu. Budak ngora. Eta mah jiga marmot teh ibu. Salengkah-salengkahna teh duit. Ngan pangarutina artos teu kiat. Kagoda deui ku istri nganyerikeun ka bojona. Ayeuna tos 5 tahun lolongseran jebleh dibangkrutkeun ku Gusti Allah. Matak bandungan ku ibu ku bapak jalma nu dibangkrutkeun ku Gusti Allah gara-gara nganyerikeun amanat Gusti Allah. Bojo hese cengkat deui kop nyareat ngaler ngidul ge hese.
Naon margina dibebetkeun ku Allah gara-gara nganyerikeun amanat Gusti Allah. Tak ieu. Hebatna bojo teh. Bilih ibu bapak kirang cekap tuh tinggal dina TV. Agamawan, seniman, budayawan, politisi. Seueur anu karirna geus naik ka luhur. Puluhan tahun menata karir ingin seperti itu. Puluhan tahun sanes sakedap. Apa yang terjadi? Halodo satahun, lantis ku hujan sapoe, dijuralitkeun ku Gusti Allah gara-gara nganyerikeun ka bojo. Saha nu TP3 teh rerencangan mang nuju di Ibnu baheula anu ti Jambi. Mas Amin anu suamina istrina teh Kristina penyanyi dangdut. Ibu hoyong gaduh karir model kitu teh harita sanes sakedap. Nete organisasina ge sasarengan jeung abdi ti Ibnu ka Ansor terus puluhan tahun. Terus asup ka partai di politik, kecelik jadi anggota dewan. Kagoda deui ku istri nganyerikeun ka bojona, ayeuna ngalelep leungit. Jelema nu dibebetkeun ku Allah, dilelepkeun ku Allah, gara-gara nganyerikeun amanat Allah bojo hese cengkat deui. Hop nyareat ngaler ngidul ge hese. Ta ieu matak dina mukhtar ada aduwika. Hati-hati anjeun. Jeung saha? Jeung nu panggede-gedena musuh jeung anjeun. Saha? Lain batur musuh urang nu panggede-gedena teh jauh jatuka. Allati tudo jiuka. Bojo anu unggal peuting sare babarengan jeung anjeun. Berat bojo. Matak dugikeun ka Kangjeng Rasul nyaur dinandis akmalul mukminina imanan asanum khuluqa wa khiyarukum linisaihi. Ingat saur Kangjeng Rasul ari nu pangsampurna iman ti hiji pameget teh eta teh nu pangsae-saena akhlakna. Ari nu pangsae-saena akhlak ti hiji mukmin pameget saur Rasul eta teh nu pangsae-saena ngamulyakeun ka bojona. Kaula saur Rasul suami yang paling memuliakan istriku. Ternyata Rasul dimuliakeun ku Allah. Rasul dimuliakeun ku urang sadana. Salah sawios akhlakna mari anjeunna suami yang paling memuliakan dan menyayangi istrinya. Sok aya marhabaan di dieu. Osok nanu diangosna albar janjinya. Tos katalar encan. Tiba heula marhabaan teu dek katalar. Tinggal di nabet ieu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu yahsifuna lahu wa yarka'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha bojo Kangjeng Rasul nyaur kieu kaula mah salila dipihukum ku Kangjeng Rasul naon dipihukum teh Bu ditikah teu acan kantos diseuk-seukan. Naon diseuk-seukan teh? Dicarekan. Ibu kantos ku caroge dicarekan. Sering. Ini juga nukuhul sering. Ulah parase aja. Ieu teh rek ngaji le ditapas ya. Aduh. Ayo saha jenengan teh? Eri nuhun ditepangkeun Eri jadi dulur jeung akang. Resep ngusep Eri. Hah? Henteu. Nah, aneh. Da jarang lalaki resep ngusep mah. Beda ka resepnya. Anu resep ngusep saha tadi nuduhkeun ke belah mana? Jadi apa? Baik, akang teu resep kana ngusep. Tapi asal resep karena batu ali. Lamun geus ka tempat batu ali ti isuk-isuk tepikeun ka sore dah ngempray we eta perasaan teh. Meureun ceuk batur nu teresep batu ali kalieur eta jelema. Sabab cocok jeung hate bunga. Semat mana tadi teh. Teu acan kantos diseuk-seukan, bahkan saur Siti Aisyah kaula teu acan kantos dicariosan ku cariosan nu kasar. Ibu kantos geus teu ka itu. Bahkan kaula mah teh kantos di itu eta. Naon di itu eta teh? Di piwaranganan. Ibu kantos ku salaki dititahan. Aya leuwihna salaki abdi mah ajengan. Panonna can peureum mah da can eureun. Curugna teh kikituan we. Mah.
Punten ibu anu sok dikitu-kitu saha pembantu. Non bedana jeung pembantu. Pamajikan malin pembantu amanat ku dicana ku urang ti Allah. Bahkan kemuliaan seorang iman, seorang laki-laki itu diukur sejauh mana dia memuliakan dan menyayangi istrinya. Kenapa? Karena Rasul mah ibu ternyata salami rumah tangga jeung bojone mun palai ngaleueut teh nyanak nyalira. Turutan ieu lain ngeukan. Lain mah cai, mah kopi, nyanak nyalira. Mun palai tuang Kangjeng Rasul mah ibu lamun ayeuna mah masak nyalira. Mun aya nu kotor disapukeun ku nyalira. Yaksipuna lah. Lamun tarumpahna coplok ayeuna mah sapatuna kotor dielap ku nyalira. Mun coplok disol ku nyalira. Ya lubu satah. Jeung lamun kancing gamisna coplok dijahit ku nyalira. Jeung lamun raksukanana kotor Kangjeng Rasul mah diseuseuh ku nyalira. Teu pernah miwarang ka bojo. Kenapa Rasul melakukan semuanya itu? Semua itu dilakukan oleh Rasul dalam rangka memuliakan istrinya. Duka ari di dia ya. Moal nanya ka bapak-bapak nama dosa. Reka ibu we ngameh jujur, ibu di bumi nya sok usaha. Leres, ngepel, ngumah wadah, ngistrika. Sasapu, jahatin ku nyalira. Tega abdi menguping nage ibu. Ibu nu nemeh diborong. Ibu nu nemeh teh diwartosan ku abdi sanes kawajiban ibu-ibu. Kawajiban salaki. Tuh. Si Akang teh salah ngonang, teu salah ngonang. Teu salah. Matak ngawitan enjing mah sok ngadogan puruna salaki. Kumaheun wadah sesembikeun tah ka salaki tah. Siap Kang enjing nyeseuh. Jempet. Eda sanes seureuy ibu, sanes seureuy. Kangjeng Rasul mah lamun jam 8 siang teh ibu dibuka gamis. Muka gamis Kangjeng Rasul mah istiqomah jam 8 siang. Bayangkeun eta muka gamis. Kumaha ibadahna istiqomahna. Oh. Ulah Kangjeng Rasul taroskeun ka Mang Acang Amas tah. Di Poledang Mang Aceng. Abdi di Poledang 5 tahun Mang Aceng. Eta mama ngange senalna. Senal naon mama? Senal lili teh ya. Emut Mang Acang Amas. Jeung warnana teh coklat. Teu pernah digerobi. Sugan abdi 5 tahun ibu digentos ku senal nu sanes. Teu pernah. Senal lili we. Jeung warnana teh coklat. Upami bade ka masjid, Macing Amas emut teu. Eta mama mapa disimpen eta senal dina gadengeun lawang ka paimaran pali dieu. Emut Macing Amas. Disimpen di dinya. Teu pernah mama sugan rusuh disimpen jadi kieu. Atanapi dipinahkeun ka belah dinya. Di dieu we. Jeung lamun mulih ka bumi eta senal lili teh disimpen di gadengeun pali kiwa bumi. Teu pernah robi. Teu pernah dihanap. Kitu we. Oh. Eta teh dina nyimpen senal eta. Mama Poledang. Rerencangan wa ajengan. Rerencangan wa ajengan Dayak. Sobatna. Sobatna. Mun jam 2 wengi sok emut. Aya nu nakol-kokol kirang 5 menit. Nyuk sukanan. Jeung teu kudu ieu dicarekan. Kirang 5 menit. Emut Mang Aceng Amas mun berjamaah lohor teh 12:30 leres teh. Ngagit teu pernah abdi 5 tahun sugan jam kitu tah berjamaah lohor teh tah. Saeutik henteu kieu we. Leres Mang Aceng Amas. Mun ngawuru 5 kitab sajam, 2 kitab sajam, sakitab sajam teu pernah ngageser sugan. Gitu we. Allahu Akbar. Istiqomahna gejelik teh ka Rasul ibu. Jadi Rasul mah setiap jam 8 teh ibu dibuka gamis teh. Ari Siti Aisyah radhiyallahu anha upami jam 7:30 teh ti jam 7 teh dina sajadah. Naon? Salat duha. Matak salat duha mah sanes ti Rasul teh kocoranna teh ti Siti Aisyah radhiyallahu anha.
matak ulah sangunahan itu dicontohan ku Rasul mah bid'ah dolalah asup neraka. Sarua jeung Siti Aisyah asup neraka. Ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Matak si horeng eta rahasia rumah tangga Rasul, rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah teh gaduh bojo nu istiqomah unggal jam 7 teh dina sajadah salat duha. Tah dengekeun cenah Bu. Osok tara salat duha. Tara. Ku ngurus tunyung. Teu jauh tina rupa. Ibu rek teu barokah kumaha tuh. Gaduh bojo salat duha. Salaki rek kaluar ti imah rek kasab kana naon bae. Teu kudu dipikiran nu penting mah halal. Dijajabkeun ku istri ku salat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhriju wa in kana mu'siran fa yassiru wa in kana ba'idan fa qarribu wa in kana qalilan fa kathirhu wa in kana haraman fa hahilhu bihaqqi duhaika wa bahya salat duha. Gusti mun teh mah aya pirizkeun abdi sareng anak abdi ngalangkungan salabi abdi nu kaluar ti imah niat kasab ti langit lungsurkeun Gusti. Ti handap kaluarkeun Gusti, jauh deketkeun Gusti, saeutik lobahkeun Gusti, hese gampangkeun Gusti, halal haramkeun Gusti, halalkeun Gusti, geus loba geus halal, da teu cukup berkahan Gusti. Cukup henteu titip salaki abdi campur gaulkeun jeung jalmi-jalmi nu saleh matak dina loba hartana ge moal poho kana purwadaksi. Lek kitu kumaha dititipkeun ku ibu ka Allah setiap enjing-enjing jam 7. Rek teu barokah kumaha. Urang mah duha tara minta rezeki salaki ni hese usahana teh aduh Gusti nu agung. Ulah heureuy jeung doa ibu aya jaminan diijabah doa istri terhadap suami. Dugikeun ka Rasul nyaur dina hadis annal mar'ata idza shalat wa lam tada li jauja ruddat alaiha shalatuha hatta tad'u li jauja. Demi Allah Rasul sumpah ngabuktoskeun hebatna doa seorang istri untuk suami. Apabila ada seorang istri melaksanakan sholat sehusu sebaik apapun sholatnya, tapi lamun selesai sholat teu ngadoakeun carogena, Allah marek nampi kana sholatna sehingga kedah ngadoakeun heula salakina neme sholatna ditampi ku Gusti Allah. Naon margina? Sabab aya kekuatan hebat dina doa seorang istri untuk suami. Ieu mah dititipkeun tara dina salat duha salaki rada beger deui amok we ditanggal gede halakun. Titipkeun neng da santri neng mah nya. Ua mah tinggal ngingetan bager ka hidup. Ukur ngingetan we ieu. Ngingetan. Hebat ibunya. Hiji waktos ibu Siti Aisyah palai kajaman jadi ngetepanna rada engal. Begitu keluar di tempat ngetepan katinggal Kangjeng Rasul nuju muka gamis, ya Rasulullah. Kasalaki, ya Rasulullah. Asa anginnya nyahili, ya Rasulullah. Beda jeung pamajikan urang lamun ngagrotet dan katong torekan, akang na isya. Ya Rasulullah. Kumaha Kangjeng Rasul ibu ngadangu digentrak teu lali lamun eta teh soanten bojo nu dipikanya dipika deudeuh, dipika cintana. Malik kelaunan penuh dengan kasih dan sayang. Manawi tete aya salira ya Humairah. Muhun ya Rasul kunaon salira muka gamis siang-siang. Amun sorangan disangki bade naon. Oh, ieu gamis kaula kotor. Lajeng bade dikumaha ya Rasulullah. Bade diseus. Bade dikumaha. Bade diseus. Sadidal haya'i wat tawadu. Mun itu lembut Rasul mah beki lembut. Tuh Rasul mah Pak manggil ka bojo teh ya Humairah. Naon Bu? Teu pernah manggil nami ya Humairah. Si horeng saur Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dina kitab Ihya Ulumuddin nyaurkeun kieu kalebet kana panto nuju dosa ageng lain dosa leutik nalika carogei paduduaan jeung bojo manggil ku panggilan sok diangge ku nu sanes mamah teu sae teh da mamah mah budak ka indungna da eta mah lain indungna pamajikan
teteh adik kalanceukna ngaran babaturanana sia komo musuhna kedah kumaha saur Rasul sanes saur abdi wajib mah lamun dipidamel diganjar teu dipigawe disiksa ku Allah wajib saur Rasul caroge manggil ka bojo ku panggilan yang terindah yang ada di istrinya sapertos kumaha sapertos Rasul kumaha Rasul manggil ka bojona ya Humairah naon hartosna ya Humairah wahai kembang erosku naon dipanggil ka wahai kembang erosku margi kulit Siti Aisyah mah putih kemerah-merahan jika kembang eros matak tadi ti KUA ditaros terus diijab kebulan cek leres teh bade nangtung ditaros terus nangtung tehnya bade masihkeun mas kawin saha ieu teh ayeuna cep bojo abdi bade nyebat naon kasih eneng leres teh tadi kumaha seueur nama Yayang ulah robah awas ka Yayang teh nepikeun ka nini ge lain urang mah anyar pangantenan Yayang boga budak hiji balik kana mamah boga budak dua balik kana ngaran mun ngaranna Imas jadi Imas deui we boga budak tilu robah teu hayang nyebut ngaran-ngaran acan manehna ka dieu kitu saruhana jeung pamajikanna aya naon manehna gegeroan wae gitu geus gengsi nyebut ngaran ge komo mamah komo Yayang ulah robah teh nu tadi ku KUA ditaros teh Yayang we awas cep bebeb pedah di zaman Rasul mah bebeb Yayang ulah robah tak awas neng aya yang saena caroge abdi bade nyebat naon aku sayang awas nepikeun ka mana ge aku sayang we ulah robah eta teh jadi wajib caroge manggil ka bojo ku panggilan yang terindah yang ada di istrinya kumaha maksudna kieu bilih bingung mah bojo teh nganggo tudungna teh bodas kulitna rada hideung tah anu wajib digentra teh saur Rasul mah nu saena lain urang masuk dibalik hideung cakeutreuk ka dieu dosa naon anu saena putih tak kitu bojo teh nganggo tudungna teh resep aya nu aya mutean boborelakan ceuk mute teh pangamungna rada deme tah saur Rasul mah nu wajib digentra teh nu saena lain urang masuk dibalik deme ka dieu dosa naon anu boborelakan di langit naon bintangku tak kitu tos lah bilih bingung mah urang nurutan Rasul we kumaha Rasul manggil ka bojona ya Humairah siapa ngawitan enjing manggil ka bojo nurutan Rasul jempe ibu palai dipanggil ku caroge ya Humairah nya teuing hoyong ngan untung nu pamajikan ngaranna Iroh iya masa umur jiga Rasul Iroh nya ajengan Rasul manggil ka bojona ya Humairah hartosna wahai kembang erosku sabab kulitna bodas putih kemerah-merahan juga kembang eros ai pamajikan abdi mah dah hideung atuh kumangrona bingung hayang jiga Rasul teu kudu bingung lalaki mah loba akalna tinggal digeun ya Humaideung ajengan bojo abdi mah teh hideung mangan genut kumangrona jiga Rasul teh kudu bingung tinggal digeun ya Humaidut ajengan ieu hideung ieu genut leuheung bojo abdi mah diborongnya hideungnya genut kumaha nyegar Rasul teh kudu bingung tinggal digeun ya Humaidangdut mohon ya Rasul bade dikumaha bade diseuseuh ya Humairah tuh diseuseuh siap isuk nyeuseum kumaha Siti Aisyah radhiyallahu anha tak ieu neng kudu diturutan teh ceuk lain begitu ngadangu Kangjeng Rasul bade nyusuh dirontok bari nangis wallahi wa rasul la tafal demi Allah demi Rasul teu kenging salira mentos garansi 100% ahli surga kenging ridho ti Allah ari abdi ti mana surga teh ya Rasul beu kadekeun gamis teh urang seuseuh ku abdi dirawel ku Siti Aisyah berebet lompat ka jaman gosrok langsung diseuseuh nah hebatnya Siti Aisyah ieu bedana jeung pamajikan urang teh aduh Gusti doa aku ai pamajikan urang rek nyeuseul aya dicopot dituna dina emer 2 poe 2 peuting beuki pika sebeleun we
Keur mah baju teh kokojor dipake teh dina emer keneh wae. Siti Aisyah mah ibu langsung digosrok. Nuju nyeseh disampeurkeun ku Kangjeng Rasul. Abi sok kabayang rumah tangga Rasulnya. Bari imutnya gelenyu, Kangjeng Rasul ngaluarkeun hadis. Saur Kangjeng Rasul ayyuma mra'atin gosalat sauba jaujiha illa kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfa khati'atin wa rafa'alaha alfa darajatin. Di mana-mana aya hiji istri saur Rasul, saha we eta istri termasuk ibu-ibu nu hadir di dieu pangaosan. Nyeseh hiji raksukan carogena, maka tina hiji raksukan carogena disesehna hiji ku Allah dicatat 1000 kasayan, kaduana ku Allah dipupus 1000 dosa-dosana, katiluna ku Allah diangkat 1000 derajat. Amin amin seseheula kakara amin. Di urang mah kabiasaan ari amin dihareulekeun aya seseuhan dituna dina emer 22 peuting. Kabayang ibu rumah tangga Rasul Bu? Kumaha pacape-cape teu abot saresna pacape-cape. Jadi aya nu kotor ibu canak sapu nembe ge bade diheumbatkeun sabet ku Siti Aisyah gosro dipidamel palainya anak cai nembe ge Rasul bade kitu ibu seot teg Rasul ari urang kumaha rumah tangga teh balas dendam. Karena isuk teh nurutan Rasul sarua jam 8 dibuka baju. Ngadaguan pamajikannya kegituan. Rek muka baju teh kurunyung teh datang. Lain geus salat duha balik jalan-jalan. Kurunyung teh. Akang, mun muka baju berang-berang, nya reuwas salakina teh jadi keheul. Aisyah baju-baju aing muka aing mah aing. Nya naon muka baju berang-berang, peuting geus pangajian, hayang we nurutan Rasul, nurutan tahajudna hese atuh nyeuseh-nyeuseh. Kumaha da teu cukup. Bener kitu akang rek nyeuseh. Bener, sumpah kan? Sumpah demi Allah, demi Allah, demi Rasul, salah kirek nyeuseh pamajikan urang mah da nyumpah demi Allah, demi Rasul. Da geus kitu teh teu cukup, akang sakali deui bener rek nyeuseh. Bener, antosan sakedapnya paingan halodo. Gitu. Gusti nu agung. Da geus kitu teh teu cukup, akang sakali deui bener nyeuseh akang teh. Bener, antosan sakedap. Hana cek salakina teh Siti Aisyah. Leor teh ka tukang jauh tina sangkaan, ngararadan seseuh nu manehna. Akang meumpeng akang nuju kersani tip nu abdi nu barudak kitu. Salaki colok mata simeuteun ningali seseueun sagede gunung Cikuray. Teu diseseuh geus disumpah demi Allah demi Rasul diseseuh seungah. Kumaha bojona akang sakali dibenerek nyeseuh bener. Antosan sakedapnya hanas di ieu digana Siti Aisyah. Jauh tina sangka deui leor teh kaluar asuanterkeun dipapai sa RT. Salaki di dieu mah peuting geus pangajian da euna teh jiga Rasul. Tadi segesa sapu geus ngepel ngumah wadah. Ayeuna rek nyeuseum mah nya teu percaya. Hayu grayu teu percaya mah. Keur masalahkeuna teh reuwas ningali seseueun sagede gunung Cikuray. Kata mah reuwas ningali ibu-ibu ngaleut jiga da kunyuk rasa. Aduh Gusti rumah tangga urang. Rasul mah pacape capek. Hideng Siti Aisyah. Ari urang mah lain hideng. Beuki lila rumah tangga teh beuki hideng. Hideng ibu cek bahasa kolot mah hidengnya. Hideng teh naon? Jadi salaki canitah teh geus dipigawe. Ulah ngantosan dipiwarang ku ca kan rumah tangga teh berjalan terang kebiasaan salaki jam saanu teh naon. Tah geus terang teh ulah sok ngantosan dititah. Kadang-kadang dititah masuk teu nyeunah leres teh. Hideng sorangan. Beda ibu midamelna hampang teu berat. Da tina kairasan, kasadaran, beda jeung dititah sok aya rada keheul. Komo kira eka kesal mah kasalaki, jadi amek. Ngumah wadah daek, ngumah wadah, piring 5 pupus 3. Celengprek, da bari amek kasalaki. Keur aya kakeheul terus dititah. Jadi we, tapi beda ibu jeung nyalira. Duh, cek kolot mah sing apal kawajiban. Abdi kantos pun biang Gus. Didik atuh pamajikan teh. Teu apal kana kewajiban, tah bahasa kolot mah perih gitu, pahitnya gitu. Ai kewajiban naon? Bugah tangines, komo geus boga budak mah. Ulah ieu mah hudang kapiheulaan ku budak, ceuri. Jadi enjing-enjing teh sok naon ya, istri mah ibu.
Subuh teh nyusuh, beres ibadah teh beres salat teh nyusuh, rumah wadah ngepel, enjing teh bersih, lamun boga budak udang teh tinggal ning harepan budak. Ieu mah pabalatakeun. Can itu ieu budak kaburu udang manehna sarekeun pabeuli. Pajujuk rumah tangga model kitu. Teu berat Kang, ieu teu berat teh. Asal paham kewajiban mana hak, mana kewajiban. Di urang mah kasabut terang ilmuna nyawana teh hak we. Mana Kang? Gituan we. Kewajiban teu pernah. Salaki sarua di hakna we nu dituntut teh kewajiban teu pernah. Tah seueur rumah tangga nu reuntak teh ti dinya. Dina awetna raja teh ti dinya. Sabab istri mah ibu sok emut bahasa kolot, istri mah lamun dina rumah tangga mah pabeasan. Emut punya. Kumaha pabeasan teh? Eta pabeasan mah kunci mah. Mata kolot baheula mah punten eta alo oman emak mah lamun aya misalkan si beas ngacreng hiji teh Gusti hampura eta nyokot beas hampura sup mun tuang remeh ngacreng teh dicanak deui hampura ya. Pabeasan bararoka. Bocor atos rumah tangga mah. Bocor istri. Kartos teh. Kartos teh. Kurang diajarin tidak saminya. Saya nu pinter rumah tangga. Kangjeng Rasul mah hadirin lamun setiap aya di bumi teh pada melantai gek we calik. Ai geus calik teh digentra bojona. Kumaha ngagentrana? Ya Humairah. Oh, subhanallah. Kumaha Siti Aisyah radhiyallahu anha ngadangu digentra ku Kangjeng Rasul teh kolebat da jiga nu bisa ngaleungit we. Kolebat tos nyampak aya di payuneung. Hebatnya Siti Aisyah. Beda jeung pamajikan urang. Pamajikan urang malah digerok ku salaki. Can peura bari jeung amek mah tara nyampeurkeun. Mah, mun meja geus diteungel bari ngagorok, mah bledag kakara ngurunyung. Da geus ngurunyung teh tara kireum-kireum. Naon gegerona teh tadi kadenge astagfirullahaladzim. Nah isiat ya tadi kadenge ngalin nyampeurkeun ngadaguan salaki amek. Ece mah jiga nu resep lamun salaki amek teh. Padahal ibu sing hati-hati kanggo ibu mah. Lamun salaki amek Allah ge keur amek ka ibu teh. Bayangkeun lamun Allah geus amek, keueung ibu. Keueung ibu. Kamari wae kapan makhluk leutik tak tadi ka alam dunyakeun. Covid geunjleung salam dunya. Allah geus amek mah hati-hati. Tuh di Sidoarjo Lapindo tak buri saat keluar lumpur panas nepikeun ka detik ieu bisa ngeureunkeun. Gitu amek Gusti Allah ibu. Jadi lamun caroge nuju amek Allah ge nuju amek. Mun caroge nuju resep nyaah deudeuh ka ibu teh Allah ge nuju resep nyaah deudeuh ka ibu. Naon margina sabab caroge mah kanggo ibu mah kunci. Naon ceu? Ceu keureuh kunci. Lain sirit gitu. Keur ngaji ka mana we pikiran teh. Kunci kenging ridho henteu ibu di paeun Gusti Allah kuncina teh salaki. Saur saha? Saur Rasul ridhollah fi ridho zawaj wasutullah fi sutij. Kanggo ibu mah ridho Allah aya di caroge, bendu murka Allah aya di caroge. Bahkan Kangjeng Rasul dugikeun ka nyaur dina hadis annal mar'ata idza shalat walam tada li jaujiha ruddat alaiha sholatuha hatta tadu li jaujiha. Demi Allah Rasul sumpah ngabektakeun hebatna caroge kanggo ibu. Di mana aya hiji istri ngalaksanakeun salat, haji, puasa, sakumaha teh khusus salatna, tapi lamun beres salat teh ngadoakeun salakina, Allah marek nampi kana salatna, sainga kedah ngadoakeun heula salakina, nembe salatna ditampi ku Gusti Allah. Naon hartosna ibu? Teu cekap kanggo ibu mah jungkel jumpalik sae ka Allah, mun teu sae ka caroge. Catat Bu. Emut ibu kamari. Hiji Sawal. Kangjeng Rasul jam genep enjing-enjing tos salat Idul Fitri bade naik kana mimbar ngaraneg Kangjeng Rasul. Nuju ngaraneg tiba-tiba amin. 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 Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul sebelumnya. Beres ibu khutbah Idul Fitri sahabat ngadeuheus, "Ya Rasul aya naon tadi salira ngaraneg bade kana mimbar?" Padahal eta teu pernah salira midamel sate acana. Kaula kasumpingan ku malaikat Jibril alaihis kalayan malaikat Jibril ngadua ka Allah menta kaula ngaaminan. Bayangkeun ibu.
Ieu nu ngadoa malaikat Jibril alaihis diaminan ku saha? Ku Kangjeng Rasulullah dek teukeun kumaha. Mana ibu eusi doana? Nu kahiji, ya Allah ya Rabb Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti ulah rek nampi kana saum jeung ibadahna jelema anu doraka ka inung bapana. Amin. Kaduana ya Allah ya Rabb Pangeran abdi, mugi Gusti ulah nampi kana saumna anu kamari geus dipigawe jeung ibadah anu sanesna istri nu doraka kanu janten salaki. Rasul ngawaler, amin. Bade teukeun kumaha. Mata kanggo ibu mata cekap jungkal jumpalik sae ka Allah, mun teu sae ka caroge. Kartos Bu. Kartos Bu. Bahkan saur Kangjeng Rasul ayyum mamra'atin matat wajah din datil jannah, di mana-mana aya hiji istri ibu geletuk pupus jaman Yusua mah teu apal leres teu. Menang ridho tinu janten caroge. Kenging jaminan ku Allah digebloskeun kana surga Allah. Kunaon ibu? Ku salat, ku puasa, ku kapangajian, ku zakat, ku haji, ku umroh, lain ukur ku eta. Nu jelas mah ku ridho salah. Mata titip ulah nyeun masalah jeung salaki umur teh apa? Bil geletuk urang maot keur nyeun doraka ka salaki, cilaka. Mata kuduna mah menta dihampura ka salaki teh unggal waktu. Lohor asar kudu pruk akan ti lohor ka asar hapunten abdi. Osok tara. Tara. Teu jarauh tina rupa. Nah tara. Minang teuing. Atuh sapoe sakali we geus subuh ulah waka ka mamana. Daguan salaki sumping ti masjid akan ti subuh ka subuh hapunten abdi. Osok tara. Gusti tara keneh wae. Minang teuing. Di wartosan ku abdi aya nu cukup teh saminggu sakali. Waktosna dipasianteran ku abdi poe Jumaah. Aya naon sareng poe Jumaah? Sayyidul Ayam, rajana poe. Mata kantos di dieu Mang Aceng Amas ngabahas di masjid. Sareng Mang Aceng Amas titip ibu-ibu nu boga salaki mun poe Jumaah ulah waka salat lohor. Sateu acan beres salat Jumat. Naon maksudna Allah sareng Rasul bade maparinan kesempatan ka ibu maparinan pahala salat Jumat. Naon pahala salat Jumat? Ulah heureuy ece bainal Jumat wal Jumat kafaratun lima bainahuma, dipupus dosa saminggueun. Mana kanggo ibu-ibu dipupus dosa saminggueun salat milu Jumaah teu kudu malah cicing di imah malah ulah waka salat lohor sateu acan caroge mulih ti masjid. Sumping ti masjid kudu pruk akan ti Jumat ka Jumat hapunten abdi. Osok tara Gusti tara keneh wae. Jadi sok sabaraha sakali minta dihampura ka salaki? Allahu Akbar satahun sakali. Wanian orang dieu. Jika nu umur bakal nepi ka tahun hareup. Ya bening kunci ridho Allah teh di dinya. Lain kabayang ku abdi ceuk beungeut kieu mah nya. Sanajan satahun sakali kita tara biasa mah era teh leres teu. Jika nate meureun salaki balik sunat di masjid ibu toel berlumpat. Salakina colohok mata simeteun, pamajikan noel teu puguh-puguh. Mah, naon noel teu puguh-puguh? Nada ngajawab ge pikajawan, akang hampura lebaran. Astagfirullahaladzim. Ai mamah rek ka mana? Rek ka emak sakitu. Menta dihampura satahun sakali kitu patut. Hadis nu neme ditakrir. Ditakrir teh kieu, akang basa ngaos geunan abdi nguping. Si orang kanggo abdi mah ridho Allah tadi akang, bendu Allah tadi akang. Mun geletuk abdi pupus menang ridho ti akang, geuningan abdi kaing jaminan digebloskeun kana surga Allah telin ukur ku salat ku puasa ku zakat. Anu jelas mah ku ridho akang. Akang da Yusua mah teu apal. Bilih pupus payun abdi, omat akang sing ridho sing ikhlas. Ta eta nu sae mah. Insyaallah caroge ibu bakal jiga abdi sareng ge saroleh. Bakal ngawalerna kieu mamah ulah hariwang mun mamah pupus ti payun akang marido ikhlas. Hah? Ning ka deui suudona ka salakinya. Boro-boro ece geus maot aya keneh ge meunang salaki mah kawin deui. Siti Aisyah mah kolebat jiga nu ngaleungit. Tos aya di payunan teh kumaha ibu? Jiga nu sujud, Pak. Rasul teh resep beut. Tati ya Humairah cengkat. Ai geus cengkat teh teu wantun ningal ka caroge teh ibu kieu.
Ya Rasul abdi tos tati pikeun saeun naon atuh ya Rasul. Ka dieu sakedap Yahumairah. Nyampeurkeun lalaunan ibu. Atos nyampeurkeun tos dipayunan Rasul nuju calik ieu tos bade diadu tuur. Ya Rasul ya abdi tos dipayunan salira pikeun saeun. Rasul teh ngawaler, diwalerna teh ku imut we ngagelenyu. Penuh dengan kasih sayang dicepeng we angkeng Siti Aisyah radhiyallahu anha teh. Terus dibalikeun salirana. Jadi sami mayun ka ditu. Siti Aisyah meureun bingung ya Rasul bade dikumahakeun ya abdi cek kitu. Kumaha Kangjeng Rasul teu ngawaler imut deui we ngagelenyu. Dicepeng angkengna ditarik lalaunan penuh dengan kasih dan sayang. Asugan teh bade dikumahakeun gek teh dicalikeun dina lahunan, dilahun. Osok ece dilahun ku salaki, osok alhamdulillah. Alhamdulillah. Ece osok dilahun ku salaki. Tara. Geus nyaho kieu mah ulah sok ngadaguan salaki purun. Setiap salaki nuju diuk dina kursi ece nu kedah hidang diukan gewata. Ai geus calik teh ibu dikumakeun dibukakeun ramo Kangjeng Rasul. Lajeng disesepkeun kana dada Siti Aisyah. Alah jadi hayang balik. Geus dicorokeun dikitukeun diaoskeun Al-Qur'an. Beres diaoskeun Al-Qur'an ibu, terus ditarik lalaunan kapengker penuh dengan kasih dan sayang. Legedai, terus dikapayunkeun deui. Tarik deui kapengker. Heuh jiga kukudaan. Osok ece kukudaan. Sunah Rasul teh. Dasane seure ce. Hiji waktos mah kapergo ku Sayyidina Umar radhiyallahu an. Assalamualaikum. Begitu katingal Rasul nuju kukudaan. Reuwas Sayyidina Umar isin. Bade nyampeurkeun isin nyalira bade muli geus katinggal ku Kangjeng Rasul aya ngeluh iga bueuk meunang mabuk. Siti Aisyah isineun koleset berelumpat. Tos teh aya Siti Aisyah disampeurkeun ku Sayyidina Umar. Mun bahasa urang wates mah kieu, ya Rasul cing atuh mun jiga murang kali, bojo dilalahun. Komo bari jeung kitu ditarik diberean jiga ku kudaan. Kumaha Kangjeng Rasul dikitukeun ku Sayyidina Umar nyegruk ngagukuk nangis. Rowas Sayyidina Umar ibu. Sieun Rasul bendu dirontok bari nangis wallahi wa Rasul demi Allah demi Rasul naon anu lepat nu dicarioskeun ku abdi ya Rasul hapunten abdi ya Rasul kumaha saur Kangjeng Rasul he Umar teu aya deui anu sabab bojo kaula mah Aisyah lamun dilalahun ke teh bungaheun kaula memaksa ngamulyakeun bojo sabab bojo kaula mah Siti Aisyah lamun dilalahun ke teh bungaheun ece sok bunga lamun dilalahun ku salaki alus juga Siti Aisyah bungaheun naon margina ogo manja mata Rasul terangin naon margina manja ibu ditikah ku Kangjeng Rasul teh Kangjeng Rasul yuha 40 Siti Aisyah mah yuswa punten waktu ditikah ku Kangjeng